Mitra kaum dangu sadaya wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Jaya sapara kanca ti studio. Ayeuna Mang Jaya baris neraskeun hanca carios nyambung judulna nyaeta Bayawati Malespati. Carios roman silak anu kahaturkeun minangka pangpeberahmana. Atuh pamit lepat kamari parantos dugi kanalika Amran patutunggalan sareng mudirannya mangga kumaha ieu dongeng tarasna ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun ka para mitra sadaya nu sami-sami mika cinta dongeng enteng. Ayo Amran, cek mudiran ngagorowok bari jeung ngaheumbatkeun peurupna ngancam gado Amran. Amran gancang ngagilek bari jeung ngaledot suku mudiran. Mudiran nangkarak bengkang sarta manehna rikat di handap bisa ngarengka suku Amran. Amran ngajungkel tapi konea hudang deui, tapi eleh rikat ku mudiran hudang bari jeung sakaligus sakilat ngayungkeun sukunya paka kemplong Amran. Amran kabeunangan para mitra. Tapi Amran ge gancang ngagorentel konea hudang bari jeung tepak deku. Panon mureleng ka mudiran nyusul tepus ngarontok ka Amran. Orok kaya Amran geus taki-taki, mudiran dipapagkeun ku peureut lebah hulu angeunna. Mudiran ngajungkel nangkarak bengkang gogorentelan, tapi bubuhan jago manehna geus bisa cangkat deui kalawan nafsu ngagidir. Kurang ajar sia. Rasakeun sia digesek ku dewek siling Amran. Kituna teh bari jeung luncat peureupna ngahiuk rek ngahanca dada Amran. Amran ge beuki ngarasa ngeunaheun sabab musuhna siga nu teu make perhitungan ngan sagilet dibuang selut. Mudiran aduh-aduhan bari jeung totolonjongan. Bak tarangna nyium tangkal kai para mitra. Tapi atuh bubuhan kasebut jago para mitra, mudiran teh sakara-kara. Najan tarang geuneuk oge konea hudang sakaligus maledogkeun pangpung anu sagede suku siap beleber. Untung Amran bisa ngelok. Cek Amran bari ngelok, atuh pamaledog milepas ka tukangeun Amran. Tong babaledogan kisilah kawas bolon anikama. Amrannya kakak seuri namahan kajengkel pikeun lawan asa diseungseurikeun keur nya teh. Kurang ajar sia. Tong ngeunah-ngeunah seuri deuleu sia. Rasakeun bedog dewek ge bakal nganterkeun si laing ka pakuburan deuleu. Serepet mudiran mesat bedog mending ngaburilak tina awahing ku sekeut-sekeutna. Sok mudiran sugan nya eta bedog si laing teh bisa teu ka dewek. Nu kitu patut mah paling-paling keur cocoel tarasi deuleu. Cek Amran nangtang bari seuri. Ai. Nah make nyebutkeun sugan sekeut segala rupa sia. Awas ye. Bakat ku nafsu para mitra. Geus teu katahan mudiran seak naraja ngaheumbatkeun bedog menibang baraan tina awahing ku tarik-tarikna ngaheumbat. Ciat. Ngan orok kaya para mitra. Amran ge rikat atuh. Dan lain jawara anyar pinangih para mitra. Amran rikat lok-ngelok ngarawel suku lawan anu parang nyolodor ka hareup. Diangkat bari sakaligus ditotogkeun ka hareup. Mudiran ngajengkang jauh naker blak nangkarak bengkang. Teu kapok-kapok para mitra, mudiran gura-giru hudang deui, bedogna mah pageuh keneh dicecekel. Pedengkreng bari muntir-muntir bedogna, manehna nyieun peta kawas nu pamer dina ngamainkeun pakarang. Meuni siga kolecer we dipuntir-puntir luhureun sirahna. Mudiran, teu aneh keur dewek mah ieu. Sapira muntir-muntirkeun bedog, tempokeun awak dewek ieu. Cek Amran bari mundur sarta ngahajang angkat hiji catang anu gedena ampir sagede beuteung munding. Diangkat ku sabelah dijungjung ka luhureun sirahna bari dipuih-puihkeun. Atuh mudiran ge ngarengkog para mitra, colohok bengong nempo lawan anu memang unggul tanagana. Sedengkeun manehna candrek tangtu bisa ngangkat catang sakitu gedena ku sabelah tangan sarta dipuih-puih jeung manehna ngarasa paur mun nyerang pasti ditinggang ku catang eta. Mudiran. Nah, nikah kalah ka mata simeuteun, ha? Hayo eta bedog teh, geura pake narajang ka dewek ieu. Tan wande bubuk awak si laing digebot ku kieu ka ieu. Cek Amran bari ngahaja nyampeurkeun. Para mitra, mudiran ngarasa bingung, maju teu wani mundur wiwirang. Sabab sobat-sobatna tangtu narempokeun, tapi kapaksa manehna ngagero ka baturna. Da Amran geus ampir deukeut ka manehna, tur catangna dipuih-puih keneh. Batur-batur, maju! Cenah ngagero bari jeung dua klieu.
si laing tulus ku dewek dibebak ku ieu kaya montong epes meer sia deuleu make ngageroan batur segala ceuk Amran bari sigarek dibaledogkeun. Atuh para mitra mudiran luncat jauh naker bari ngagero batur tulung. Hayam lisung mana orang teh. Montong hayang wani maju deuleu sia montong hayang wani gelut sia aya hayam lisung mah Amran jeung seurikeun bari terus sigan rek ngaberi kamudiran. Para mitra ari Masdana Hanapi Tamim jeung Santibi kalaluar ari kalaluarna teh tina panyuputanana tapi orok aya nempokeun Amran muntir-muntir catang gede mah palalaweureun manehna ge da kataker yen mun wani ngalawan tur deukeut bakal bubuk ku eta catang gede mangkaning lain kai samarangan kai batarua anu teuas tur berat hampir nyaluan teuas narasamala atawa jati. Batur maju mudiran ngageroan nitah maju ka batur-baturna. Amran ngareret kanu opatan deui ret nempo Masdana nyel hatena kacida keul sabab manehna nu kungsi ampir maragatkeun nyawa Marwiyah ku pangaruh fitnahna. Kurang ajar si Masdana. Masdana daguan deuleu ceuk Amran lumpat rek ngudag Masdana sedang kai masih dicekel di luhureun sirah atuh lain di kieuna Masdana jeung batur-baturna bubar katawuran lumpat ting balet sire para mitra. Bawar Amran ngamalangkeun catang tapi teu dikeunakeun ka jelemana syukur nyingsieunan sakitu oge manehna ngarasa aya kamanusaan jeung teu ngarasa suka mun ngabinasa lawan anu sakitu kejemna. Najan memang itu anggapan musuh mah ka manehna kitu. Mudiran ge kereles lumpat dekat tembong deui da ngarasa geus kateter jajaten jeung ku batur-baturna ditaringgalkeun lumpat. Ari Amran teu kaditu teu kadieu ngaberikna teh nu diberi kantem iwal ti Masdana bae. Kurang ajar sia. Daguan sia Masdana, daguan deuleu. Amran gogorwokan bari jeung lumpat ngaluncatan rungkun-rungkun jeung tunggul. Sakapeung manehna ngagulantung kana jangkar kai cileng mema kana jangkar-jangkar kai anu saterusna. Masdana beuki ngacir malah sakapeung kulawad kuliwed kana tatangkalan tina saking kusieun kaberik hatena geus ngarasa katitih pangaruh boro-boro boga karep wani ngalawan deui. Nu ngaberik teterusan ngaberik nu diberik beuki tarik lumpatna malah teu eleh tarik ku Amran nu ngaberikna. Kulawad kuliwed kana sela-sela kakayon maksudna rek nyumput tapi boga rasa can bunyi keneh beretak lumpat pus kana rungkun nya kitu masih keneh asa can bunyi ti poporose kaluar deui berebet lumpat deui. Para mitra ku kitu nama Masdana teh lain dikieuna pinterna dina lumpat di pileweungan mah nepi ka Amran geus jauh tingaleunana najan tingaleun tapi Amran ge teu bosen-bosen ngaberik sabab nu dimaksud ku hatena mah rek ngarebut pedang anu ceuk uyut mardasan ku manehna pisan di palingna teh. Kurang ajar sia moal burung diuber semet mana oge sia rek ka mana sia ku aing moal burung moal bosen dibeberik najan aing tinggalin lumpat tapi disusul-susul tapakna ku aing keureunteu hate Amran bari jeung rada ngenoran lumpatna. Demi Ki Masdana para mitra lumpatna teu suda-suda kasebut musieun beunang teh atuh tunggul diraruun catang dirumpak teh para mitra tanyana antukna bus manehna ka hiji guha batu anu kacida poek mongplengna. Di dieu aing nyumput pira aku make kapangi ku si burung teh. Aduh ceker tegatengna habari nyolongkrong asup kana guha najan nempo poek teu dipake kasieun da sieuneun iwal ti ku Amran teu sieuneun kun lian mah terus manehna abus beuki jero bae. Teuing saha ari Andika teh jeung kunaon pangalumpat ka guha jeung ti mananya asal geurawak cabalaka bejakeun ka Abah. Cek Bah Jagur Dipa talerenaker dan aneh para mitra hari balad-balad nama can rek katembong ngaraja di dinya duka teuing kamarana. Saterang nama si Maudi teh di Wanagiri Abah wasta pun Masdana nuju mileungan ngalalana dibeberi ku hiji jajaka nu kacida jagona sesah pilayaninana. Si Abdi tos umaos sisi pangarti ka ti jajaten ku eta jajaka terasa lumpat nanging dibeberi ku jika si Abdi lepas lumpat ka ieu guha. Kitu kabit nama nu mawi si Abdi lumpatan lebet ka ieu guha Masdana nerangkeun. Ari jajaka nah anjeun nyaho saha-saha ngarangan eta jajaka teh Bah Jagur Dipa bangun buringas ngadengi kitu teh
sarta nanyakeun jajakana nu mudag saha ngaranna. Nu kakuping dina pangakuan nama Amran Abah ceuk Masdana. Saha? Bah Jagur Dipa mari jeung dengdek nanya deui. Amran kulan teh mahal males dana sakali deui. Kebeneran. Bah Jagur Dipa jol jungnang tu ngalejeng bari cakakak seuri bangun nu kacida ngeunah-ngeunahna. Masdana ge kageteuna karep parami. Amran. Amran yang ngaranna mudag ka anjeun teh nya. Yolpok dewe nanya bangun penasaran. Sumuhun Amran wastana teh Abah jawab Masdana manehna ge ngarasa kageteuna keur naon maksudna eta Jagur Dipa mana bangun suka ngadengi ngaran Amran. Kabeneran. Kabeneran. Memang Abah ngajamun lancah mah nyeun pamikat kuramat ieu tempat. Jeung ceuk ramalan bakal datang si Amran kalebah dieu di mana manehna geus ngaberiki dijajak ka deui. Buktina hidup nu diberi ku Amran. Di mana? Lebah mana manehna ayana? Atawa geus semet mana ngaberikna ka hidup teh? Cek Bah Jagur Dipa jadi hidat nyebutna ge bakat ku siga nu panujueun pisan. Rupina mah parantos caket margi tadi ge teu benten sareng gesehna antawis abdi anu diberi sareng manehna we nu ngaberikna. Jawab Masdana bari neuteub ka Abah Jagur Dipa nu keur ngajeleng muril-muril kumis baplang sang gadulang. Coba ku hidup pegat di luar ku hayu. Tong sieun-sieun lawan deui. Tang tuku Abah dieurad kalawan digusur ka ieu tempat. Bisi geus teu nyaho musuh gerot Abah baheula. Kalawan sajabati kitu Abah geus dipeseh ku Nen Bayawati kudu mangnewakeun Ki Amran. Oh, jadi Amran teh musuh Abah ti kapungkur sareng iraha tepang sareng Nen Bayawati. Masdana ngajenghok peda ngadenge Nen Bayawati kitu dicaritakeun ku Bah Jagur Dipa para mitra. Nen Bayawati lain datang ku sorangan ka dieu, tapi yang ngirim surat poe mangkukna ka Abah minta tulung pangneangankeun ngaran si Amran. Manehna yang males pati ka Ki Amran. Atuh da sarwana jeung Abah ge hayang males pati ka manehna. Perkara itu ieu naon sababna pang Abah hayang males pati hidup teu kudu nyaho ayeuna. Engke ge hidup bakal dibejaan ku Abah dina waktu-waktu nu bakal datang. Kitu ceuk Bah Jagur Dipa bari jeung neuteub ka Masdana. Panginten atuh Abah upami kitu mah ceuk Masdana bari ngahuleng. Mana hidup wawuh jeung Nen Bayawati? Nah, henteu. Nu asalna ti Kutakarang, anakna Ki Jamur Tilu. Jagur Dipa nanya deui. Kantenan Abah malih kantos sasarengan waktu sejang ngubar-ngubar jenengan Amran. Anjeunna miwarang Kasim abdi emang malingkeun pedang nu kasebat pedang kilat. Nya kaleresan kenging ku abdi diiwat iyahna. Nya ti bumina dijawab Masdana. Bener pisan. Pedang kilat anu satemena kilat wati raina Nen Bayawati nu ditenung ku Ki Amran jadi hiji pakarang. Ceuk Jagur Dipa lantaran Bayawati ngakuna atawa bebeja kanulian mah Amran teh nenung kilat wati jadi pakarang nu padahal mah lain ditenung ku Amran asalna oge pangna kilat wati jadi mangrupa kitu peta teh atanapi pakarang teh pedah ku Bayawati diracun nu dipurulukeun racuna kana manisan cermek. Nya kilat wati nepi ka hanteuna dihareupeun pisan Amran di gedong Kutakarang kesaning Allah Ta'ala kudrat anu maha kawasa. Mayit kilat wati leungit tanpa lebih ilang tanpa karana nya ngahiji pedang anu tur panjang. Numawi pangna Nen Bayawati miwarang ka sim abdi maling eta pakarang ge margi ngaraoskeun rehna raina pisan nu ditenung jadi pakarang. Rupina Amran tos nyaho nyen abdi nu malingna. Numawi manehna ngudag-ngudag ka abdi ceuk Masdana. Keun ku Abah bakal dirantai besi prak geura pegat ku hidup. Ya, ajak tang gelut, tang jurit, tong sieun-sieun ku Abah bakal dibantuan. Ceuk Jagur Dipa mana horeng Bayawati mah loba pisan sobatna nu jarara dugungkul. Abong keur waktu babarengan keneh jeung kilat wati ge bareto manehna mah dina ilmu lahir pangunggulna nyebutkeun boga guru nu moal kanyahoan tempat ku urang Kutakarang nu salawasna guruna sok datang ka Kutakarang dina waktu peuting keur sepi jempling. Ngiringan sadabuhan Abah we ceuk Masdana bari jungnang tung kaluar ti guha seja nyumponan panita Abah Jagur Dipa megat Ki Amran.
boga rasa yen ayeuna mah yen manehna bakal aya nulungan. Geus boga pananggehan nyaeta Jagur Dipa, sok sanajan manehna kakarage tepung. Kabeneran aing asup teh, bat make hayang asup ka guha ieu. Mana horeng bakal menang bagja. Nah Abah Jagur Dipa teh nyahoeun kitu ka aing, jol bageur wae. Kitu ceuk gerentesna bari ti poporose kaluar ti guha sejamegat Amran. Sok deula Amran lah, aing mah urang tarung sia jeung dewek gerentesna deui. Manehna ngajega dina beungeut guha malah menijeng marik nulak cangkeng segala rupa. Ana rong heap teh ki Amran para mitra, teu sabaralilana Amran nepi ka lebah dinya. Ngan teu lumpat we leumpang seperti biasa da ceuk pikiranana keun rek disusud tapakna bae. Barang nempo Amran geus datang Masdana teu talangke, gero manehna ngagero nangtang. Hei Amran. Mun bener masih kene penasaran ka dewek, tong make jeung mudag-mudag ayeuna sok ditunggu di dieu. Urang tarung deuleu patutunggalan. Kurang ajar sia. Ieu geuning mangklukna bangsa teh. Masdana daguan si Andika, ceuk Amran bari jeung buru-buru lumpat rek nyusueun ngabadega para mitra. Amran tong ngajago si laing. Aina si laing tan mane ditugel janggal ku dewek deuleu nu ngaran Masdana ieu. Ceuk Masdana bari jeung nulak cangkeng sabeula. Nu sabeula curugna ngacir-ngacir we ka Amran. Pungguh atuh para mitra matak pi nafsueun nafsan. Kurang ajar sampean teh. Keur mah geus ngabadog pedang dewek, kari-kari sampean ngahaja ngabobodog ka dewek. Si laing geus ngaku-ngaku yen sare jeung paduduan jeung pamajikan dewek. Nu puguh mah si laing maksa mirusa ka pamajikan dewek deuleu. Jawati kitu si laing teh jadi kaki tangan Bayawati. Aku si laing, ceuk Amran bari jeung muncereng. Atuh Masdana ngarenyang. Bumeh teu sangkaeun yen Amran bakal nyaho kana sagala kalajak manehna. Nepi ka nyahoeun yen manehna kaki tangan Bayawati segala rupa. Montong ngahulang sia Masdana. Si laing kaki tangan Bayawati deuleu. Nu ngahaja rek naruntageun rumah tangga dewek jeung Marwia. Aku tong rek nganglos sia, ceuk Amran sakali deui. Masdana ngarasa kapalang sigana teh ngan sengor bari tutuj. Ku dewek moal dianglos deuleu, bener dewek pisan nu maling pedang si laing. Jeung dewek geus bener geus memaksa pamajikan si laing. Ta dewek pisan pisalakeunana Bayawati. Lain bae saukur kaki tanganna deuleu. Keur waktu ayeuna kari kumaha si laing, rek gelut. Ayo moal burung diayunan ku dewek ceuk Masdana. Kitu nanti bari jeung bangun tuneung ludeng para mitra taya kasieun. Kurang ajar sia, lucu kelakuan teh nya. Masdana teu beda we jeung kalakuan iblis mana horeng si lain teh. Jajaka Hadewanda ngawe konek ngawe Jajaka Hadewanda tapi goreng kalakuan. Ieu Masdana tong rek nangtang hayang diadu jeung ngaran dewek ieu. Geus mending si lain mah teu idit ka Bayawati. Bejakeun ka Bayawati yen isuk pageto dewek rek ngajorang kitu. Mun hayang salamet buru-buru anterkeun pedang ka dewek. Tapi mun henteu buru-buru mulangkeun alamat ruksak deui diancurkeun ku takarang kabeh. Ceuk Amran bari jeung tutunjuk. Atuh Masdana teh asa kasebita teh nyalon nafsu dik ai-ai. Nah si lain rek karampas. Ngahampas teuing ka dewek teh. Make jeung nita ini sia. Moal ini dewek mah deuleu. Saingga tacan gelut jeung ngaran Andika. Hayo sia geura singkil sia. Amran, Masdana geus mimikir rek kuda-kuda panon buncelik. Da si laing mah atuh kataker ku dewek ge lain tagog kana adu tapi kado tagog kana maling bikang deuleu si laing mah Masdana. Matak mending ini tong hayang gelut sia. Moal karasa tonyokan jeung cabokan si laing mah moal karasa. Si laing mah mantak ateul keunana ge katawak dewek mah. Ceuk Amran ngahaja ngahampas lawan sangkan lawan biji nafsu nu rongka. Nya we para mitra, Masdana beuki ngajaul nafsuna. Pudingding bari jeung beungeut teu ceuy beureum ka ceuli-ceulina awahin ku amarah. Kurang ajar si laing ngahampas ka dewek rasakeun beureut dewek ieu. Enak Masdana ngajang ku beureutna kalawan teu diperhitungkeun deui kasurung ku nafsu anu budung. Siap. Diwang baraan bakat kutarik para mitra. Amran kasidang ngeunaheunana serangan musuh digiwarkeun bari suku diledot meusan. Kep tolonyong Masdana tolonjongan kawas hayam keur salatone atuh kabawa ku tanaga sorangan. Mru tarang nyum tatangkalan para mitra. Geunah karasananya ada. Tarang nyum tatangkalan. Nyum nu geulis atuh sugama nyum tatangkalan. Alah genes. Konea hudang deui teu dirasakan nyeri mah da kacida nambah nafsu.
Amran kerap yuk cenah bari pasang kuda-kuda tur tegepnakeun. Ayo Mas Dana, cek Amran bari nempelan pasang lawan. Mas Dana robah suku nu hareup nyorodot ka tukang rek mindahkeun kuda-kuda bari jeung sakaligus ngabuang kelin badan Amran. Tapi Amran lain saeutik pangalamanana para mitra. Dibuang kitu teh teu kanyahoan manehna maling langkah asup kaluareun suku Mas Dana. Mas Dana digeblag tur dikoset sukuna. Siak. Mas Dana ngajengkang blak nang karak bengkang. Kurentel hudang turu pasang kuda-kuda seperti bieu. Masih kena penasaran sileng teh Mas Dana. Amran jeung sirikeun, tong loba bacos ya. Hayu urang ngadu kapalitan jeung dewek sia. Mas Dana mun cerang bari ngambek. Coba gerahan caku sileng di badan dewek. Rek dihareup, rek ditukang, kop geula pilih kulit nu nipis, tulang-tulang nu rangu, top tah. Cek Amran merek ketongong nitah dihancak ku Mas Dana. Atuh mah Asdana ngarasa hokeun jeung ngarenjag kina ngarasa bener-bener lawan teh leuwih kuat manan manehna nepi ka ngasongkeun awak teung-teungeuleun. Mana kitu ge meureun geus naker tanaga lawan yen leuwih hebat batan manehna. Tapi Mas Dana teh eleh bentak pokna. Nah, sileng teh geus tega kana umur Amran. Mas Dana keur dewek mah ieu tong disebut lalaki mun can tega lara tega pati. Hayo geura hembatkeun perut Andika. Cik Amran bari tetep nukangan lawan. Mas Dana karasa kagok seak naraja ngahumbatkeun perut ngancam kewong Amran. Samaruk Amran rek cicing padahal ngagilak pisan Amran ngagilak. Sukat leungeun katuh Mas Dana didempet ku Amran dina kelek. Dipiteskeun kadengena. Mas Dana ragrag blak nang karak bengkang bari keker pengen. Aduh, tinggal aduh-aduhanana we bari jeung ngarep-ngarep bah Jagur Dipa manglawankeun ka manehna. Tong mewek sileng Mas Dana, mun bener jago hudang deui sia, cek Amran bari jeung nulak cangkeng yang hareupan lawan anu gegerelengan keneh dina lemah. Teu kanyahoan jo cakakak sora bah Jagur Dipa keluar ti jero gua. Kurang ajar tina menan sileng teh budak ora. Silaing teh Amran nu bakal digesek di jendaki ku ngaran kaula. Tong ngarasa jago sia. Eleh Mas Dana kaula pilawaneunana. Amran ngarasa kaget. Renjag bari ngareret kalawangguhan nu melowong nyangker dong poek. Lol hiji jalma persis rampog make ikat barang bang semplak. Pakaian sarwa hideung kumis kaplang sanggadulang. Dipuril-puril bari cacakakakan seuri. Tur ngagober nyoren bedog panjang. Aduh, bah, tulungan, bah. Mas Dana gancang hudang nangtung dageus datang nurek nulungan. Sarta manehna taya untupan deui ngalawan sabab leungeun sigana teh moal cager ku saminggu. Tong ngahuleng Andika Amran, bisi hayang nyaho kaula nu ngaran Jagur Dipa. Geus lila ngarep-ngarep kadatangan Andika. Kalawan kaula lanceuk anu ngaran Ngadipa di Batu Ngampar. Andika geus boga dosa nganyenjeri ka anak murid kaula nu ngaran Bayawati. Cek bah Jagur Dipa bari jeung ngagegag we nyampurkeun ka Amran. Kutan ieu teh pinang sarayan Bayawati nya. Mana horeng teu sangka anjeun Bayawati boga hate ngaitkan terkakaitan ka kami. Abong maneh teu saindung teh sabapa jeung Kilatwati. Beda pisan kalajak kartega teh Amran lantaran geus nyahoeun yen Mama Jamur tilu ngukut dua monoja anu lain saturunan asana. Nah, kalah ngalamun si Amran, apaan sampean si modar, Apa sampean si modar? Cek Jagur Dipa bangun anu kasidaku merot hayang geura ngokos ka Amran. Kurang ajar aya manusia. Jagur Dipa, Andika tong ngalaga. Sanajan kaula moal rek mundur sasiku ngejat satu jeung beas. Pikeun Andika moal dipangdumpatkeun ku kaula. Cek Amran, bongan ti ditu ge mang kaulakeun Amran ge kaula we deui. Nah awani Andika ka kaula he Amran. Jagur Dipa nanya bari cakakak seuri. Andika lalaki, kaula lalaki. Hayo tong rek loba carita. Tarung tinggal tarung. Hayo cek Amran bari nulak cangkeng. Hayo Amran. Siap. Jagur Dipa jo narajang we para mitra ku peureup nu sakitu badagna atuh. Amran ngabalicet sarta ngabuang selut. Iya. Jagur Dipa nolonjong. Tapi da teu rubuh manehna mah gancang nagog deui bari mureleng. Jago pelit lainnya. Coba ya garap ya awak kaula yuk. Jawab Jagur Dipa bari pasang kuda-kuda. Iya,
Amran nyerudut nempelan pasangan lawan. Jagur Dipa sakilat ngarampas leungeun Amran ditarik terus ditongtak ditomplokeun ka hareup. Amran ragrag nangkuban tapi bisa ngalawan deui di handap ngarengka suku bah Jagur Dipa. Jagur Dipa ngajungkel tapi gancang jungkir balik bareng jeung Amran nyusul tepus ngasupkeun peureub anak hewong bah Jagur Dipa ku gerangan kilat. Sorana. Bah Jagur Dipa ngoloyong jungkel ngajungkel tapi buru-buru jungkir balik deui geus nagog pasang kuda-kuda. Panon buki beureum beungeut beureum geuneuk lir beusi atah meuleum para mitra. Kurang ajar budak ngora kumawani tampanan Amran surudut ki Jagur Dipa nyurudut bari peureub naon ngandam ngancam dada Amran. Kiat Amran teu cileureun tapi gancang ngagilak bari ngabuang serangan lawan. Iya. Gorobok bah Jagur Dipa ngagorobok bari nolonyong ka bawa ku tanaga sorangan. Jagur Dipa ngarasa katiti jajatet dina ulin kapelitan. Serepet nyabut bedog diamangkeun ka Amran. Modar sileing Amran, modar ayeuna sia. Saha manusan anu teu modar ku bedog dewek deui. Saha manusan nu bisa nakis bedog dewek. Kajen kumaha pelitna jagona tur pinterna, can aya nu bisa ngaluputkeun seseukeut bedog dewek. Jagur Dipa cakakak teh bari ngamang-ngamangkeun bedogna nu gugurilapan bawaning ku seke. Pikeun kaula derek percaya kana cerita anjeun. Tapi kanyataan coba geragunakeun bedog anica. Ku kaula pasti ditunggu. Cek Amran bari jeung nangkep harigu bangun tenang pisan. Kurang ajar sia bah Jagur Dipa ngangbatkeun bedog ngancam beung Amran. Tapi Amran ge lain seutik pangalaman para mitra. Diheumat kitu wae mah atuh manehna teh nganlek we tepak laku bari pasang depok bari ngarawel suku Jagur Dipa diangkat sakaligus ditotokeun. Aduh. Jagur Dipa mental jauh naker ku tanaga Amran nu memang geus ngeusi tanagana. Malah bisa malangkeun catang nu sagede beuteung muning sok komode jelema para mitra. Jagur Dipa namru sampai tarang nyun bibir lawang guha batu atuh ngagejrot bibirna bijil getih. Ngan bubuhan jago kasebut nage para mitra, Jagur Dipa teh ieu terus ngedupung tapi sakilat kudang deui tur beuki ngadeg-deg amarah. Sedengkeun Mas Danangan saukur mata simeuteun tur nemang kadu, lemang lawankeun mah teu daya untukan, leungeun ge masih keneh karasa nyeri asa potong, oge balad-balada can rek armol-mol, da kawan tuku Jagur Dipa diutus balang siar. Taya lian bebegal rarampong teu beda ki jalumpang bareto jeung mulian-lian. Iwa tibah ngadipawe ngadajan kasebut jago ge teu ngajalankeun saperti kitu padahal Jagur Dipa lanceuk bah ngadipa nya kitu atuh da saturunan ge tara hade kabeh tara goreng kabeh lir ibarat awi sadapur tara lempeng kabeh sok aya bae anu bengkungna para mitra. Kurang ajar jajaka si lain teh nyata pisan jago. Paingan ku anak murid kaula dikakalakeun. Paingan sobat kaula loba nu modar ku si lain. Yeuh Amran, pikeun kaula moal serah bongkokan ka pantar si lain. Najan si lain pinter rasakeun pangawasa kaula. Jagur Dipa kapaksa manehna ngaluarkeun mustika tenung bayi. Anu bisa ngaluarkeun gelebugna angin luar biasa gedena. Awas Amran, dagoan ku si lain. Nagesak batu ali, bubuhan manehna jago ngulik tur sagala diulik. Sok sanajan ilmu sihir teu dilarung sakadep netra diijabah ka hayangna. Teh sora angin ngegelebung para mitra. Sora angin ngaguruh datang ngaju pama angin di limbungan ngagunuh di palebah Amran dungkul. Amran gugureng telan teu kuat nahan pedas masangkeun bayu atawa angin sakit gede. Kurger seor dorok sagala petangkalan kakinaan atawa kadipaku angin anu runtuh sapada harita Amran kasida tunjurna. Celeng kaditu gorolong kadieu muntang dina tangkal kai-kaina runtuh muntang dina akar-akarna rungkad atuh katida Amran rutuhna. Rasa si kurang ajar rasakeun ku Andika tempokeun ujang si Amran modar geraina tu. Si kurang ajar deui ngan sakit itu pengawatannya. Bah Jagur Dipa kakak-kakakan bari jeung ngarewet si Mas Dana untuk solohok bengong manehna kakara nempo sarupa kitu ngembang boleh pertela kesaktian bah Jagur Dipa katempo ku Mas Dana da bapana ge punya tiga kitu dina kasaktianna. Aduh, percantan pisan cek Mas Dana geger nyaman nyarita. Amran beuki ripuh sedang angin beuki ngagelebug cek nu nyarita teh mah umumna sok disebut angin topan cenah.
sanajan angin topan mah nepi kawan cikiwargi can aya buktina datang. Gusti ya Allah nu Maha Agung, ampun Gusti. Amran sumamat bari gogorentelan. Amran ngarontok hiji tangkal nu kaitung rada kuat tangkal caringin anu moal katangkep ku jalma duaan. Atuh rada ge kuat saukur oyag dirubuh. Manehna kakara tenang meusan sarta inget kana kalimah-kalimah Allah nu aya dina dirina. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kitu cek gerentesna Amran. Bari satuluwina maca kalimah, dua kalimah syahadat. Dak dumadak diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Nang tayungan kasih saha anu geus zikir ka mantena eling ka pangarsa Gusti nu ngusikeun malikeun dirina nu kagungan alam katut saeusina. Angin nu nyewuk teh ka manehna dak sakala malik kanu boga perbuatan sihirna. Jagur. Si angin ngagelebug malik kabah Jagur Dipa kalawan Masdar. Oh, aduh. Jagur Dipa jeung Masdana tinggo rentel ka tebat angin. Sok sumawana Masdana tigo gorentelna lain dikieuna lir upama batu nu tigulutu kana jurang. Sababara jungklan jabati awak ti babaranting kana tatangkalan kocak demek nu kadenge. Tapi angin les-ngiles tanpa lebih hilang tanpa karana. Sanggeus Jagur Dipa jauh di tempat nu bieu. Kitu deui Masdana. Ting barongkeng duanana papisah. Amran nangtung nulak cangkeng tur tangah katonggo. Tetela kurang ajar mana horeng sarua pisan jeung ilmu Ki Jalumpang. Ahli sihir jaduk tenung. Heulanan Jagur Dipa kaula ge eling kanu maha kawasa. Piraku kalimah-kalimah tauhid kudu eleh kujang jawokan. Tenung jeung sihir onaman mah ceuk Amran. Para mitra, kocapkeun Jagur Dipa geus cengkat deui hudang. Bubuhan jago manehna mah sagala teu dirasa. Malah bangun jag-jagna keran ngan Masdana teu usik teu malik teh kawan tu kapaehan. Atuh da teu rek kitu kumaha para mitra? Sirah jeung badan ti babaranting jeung ti gugurutuk ngadagoran tatangkalan. Kurang ajar si Amran. Sugan mah nya si laing teh jago. Amran, maju deui si laing Amran. Ceuk Jagur Dipa. Kitu nate ongkoh namtang ongkoh lumpat asup ka jero guha. Tangge bengong. Nah, di kanangtang bari lumpat ka jero guha, sugan burung. Gerentes hate Amran bari colohok tuluy maju lalaunan. Mana horeng Ki Jagur Dipa datang deui ti jero guha ngajingjing Gondewa jeung Jamparing. Jamparing nu katelah tenung Siladoni. Nu bisa kaluar haseup racun dasar hiji jaduk kapala rampong sagala nyampak sihir jeung tenung tur elmu teluh ganggaong ge kumprit. Nu maksudna keur ngabinasa ka papada nu diulik. Teu eling yen hirup di dunya teh sakadar sapoe sapeuting. Ulah majar kumaha sia, ulah majar kaniaya gagah sakti mandraguna, totosan brajaning kulit, musuh 1000 lawan salaksa pas dirubuh ku tenung Siladoni. Ceuk Jagur Dipa. Bari teh talangkengan belesur mentangkeun panahna. Sia nyeng sora Jamparing ngahing nuju ka Amran. Amran ngabalicen, tapi sang tenung Siladoni Jamparing nu datang ka gigireun Amran dak dumadak hancur ngebul ngaluarkeun haseup nu pinuh ku racun ka ambeuk ku Amran. Amran ngaletet teh kapupul bayu ka samar pangawasan. Aduh, tobat Gusti. Luk Amran nangkuban dina lemah kalayan teu usik teu malik. Kapiuhan sapada harita. Kurang ajar si Amran. Ngan sakitu pengawas anjeun deuleu. Amran, sapinterna, sajagona, sapelitna ge budak kamari sore deuleu. Masih kene bau jari ngao sia. Moal muat ngalawan kaula. Juga sebeuh ngambah patapaan nyukruk ilmu nu laluhung. Rasakeun deuleu, rasakeun. Ku kaula bakal dikerem dina kamar peteng disiksa saminggu lilana. Ceuk bah Jagur Dipa bari nyampeurkeun ka Amran anu keur nangkuban teu inget di bumi alam sabudureunana. Tinggal ieu we kawas kapas kaibunan lecek. Rigidig dipangku dibawa ka lawang guha sarta cag dihanapkeun heula digolerkeun dina taneuh. Manehna inget ka Masdana buru-buru nyampeurkeun Masdana nu masih keneh peng teu eling-eling lantaran ku parnana tidak ada lagor teh. Wah, tong epesan jalu budak ngorama keun ku abah di jihad. Pokna bari jeung niupan ceuli Masdana kenca katuhu beunang sababaraha kali nyah Masdana beunta tuluy ti buburanya cengkat samaruk masih keneh aya angin ngagelebug.
Reka mana Ujang? Cek Bah Jagur Dipa bari nyekelan leungeun Mas Dana. Aduh, Abah, manawi teh masih kena angin agung. Geuning angin teh bet mali ka abdi, Bah. Abdi mah teu kiat yeuna nahan tanaga angin mah. Cek Mas Dana bari gigisik. Da sarua jeung Abah. Tadi mah Abah teh hampir we nepi ka jurang. Cilaka geuning si Amran teh sakti. Bisa malikeun ilmu apa? Keun, tong sieun-sieun. Tuh tempokeun si Amran di lawang guha. Ngajolor teh eling-eling. Dikumahakeun Bah? Si Amran teh modar teh nepi teh can? Cek Mas Dana bari buringas. Ditenung ku Abah ku tenun racun. Paeh mah henteu ngan moal eling-eling semet sapoe saeuting mah. Hayu urang bawa ka guha, urang asupkeun. Di kamar peteng tinihan awakna ku beuratan rantai sukuna jeung leungeunna. Puas cek Bah Jagur Dipa. Nah upami paragatkeun we tuh Abah sakalian nyawana kapan langkung sae cek Mas Dana da menikat sidang waeunana. Salah jang. Mending disiksa heula saminggu mah. Ulah waka dipaehan moal karaseun pait peheurna siksaan urang. Keun ku urang-urang siksa saban poe. Ti beurang poe luhureun seng. Dipeuting ibunkeun bari banjuran ku cai. Saperti nu keur nyieun kacamah we. Kapan puas teh nyiksana? Coba diteungeulan, tong dibere kesempatan unggal menit teungeulan. Cek Jagur Dipa bari dijidik deui mangku Amran. Ku sorangan teu minta dibantuan ka Mas Dana. Ubuhan da bedas manehna mah para mitra, kasebut jago teh lain lumayan. Mas Dana nuturkeun ka jero, datang ka jero bus diasupkeun kana kamar anu poek mongkleng buta rajin. Mana disebut kamar peteng oge, duka teuing paragi naon manehna ngahaja nyieun kamar peteng teh. Amran digolerkeun sukuna leungeun di rantai besi, jeung dada ditinihan ku batu gede tur bageura. Ku Amran kapanggih deui pangalaman waktu bareto basa waktu patepung jeung jamur tilu di sapu angin atawa di kuta karang tempat Kilatwati jeung Bayawati teh. Waktu bareto ge nya kitu ku Mama Jamur tilu teh keur waktu Mama Jamur tilu can babalik pikir masih keneh ngumar amarah ngalajur nafsu tur angkara murka. Amran disiksa kitu pisan saperti kieu di tempatna Jagur Dipa. Keun lanang antep di dieu jang. Ieu urang keluar urang mah rek ngobrol lah jeung Abah jeung Ujang ke cek Jagur Dipa. Mang Abah Mas Dana nuturkeun keluar ti kamar peteng hatena bungah taya papadana kahiji Amran geus beunang. Anu kumanehna dipikir seunggah jeung tangtu Den Bayawati atoheun mun gancang dilaporkeun yen Amran geus beunang ku manehna meureun tulus ayeuna kawin teh. Di dieu jang diukna yeuh tangopi heula. Kapan urang teh capek ripuh tas tarung jeung si Amran. Nyaan si Amran teh budak ngora tapi kuduh wawasena lain bantrak-bantrakeun Ujang teh mah. Pek tah cai teh nya, cai susu aya tong sieun. Tumeh dileuweung kadaharan mah di Abah sagala rowa. Cek Bah Jagur Dipa bari ngasong-ngasong ke dadaharan anu nya we bangsa anu ngarareunah wungkul susu aya roti aya jeung liadiana kawantu bebeunangan ngabegal menggata nu lalar liwat di perjalanan. Mang Abah ditampi pisan cek Mas Dana teu ngangkekeun deui da memang halap-halap manehna ge nikmat semu amis. Jang Abah ge nyaho yen si Ujang teh picarogeun Den Bayawati sabab Abah meunang beja ti Den Bayawati pisan. Dina seratan nerangkeun yen upama aya jajakan jenengan Mas Dana eta papacanganana tur ku Abah kudu ditulung. Abah teh asa sarua jeung babanggih sorangan atuh. Yen jeung palintangan bakal aya jajaka diuber-uber ku si Amran ngahaja asup ka jero guha. Kusabab kitu moal salah deui sing saha nu diudag-udag asup ka ieu guha pasti ngudagna bakal si Amran. Tak kitu nu matak Abah tadi gegeroan ka Ujang ge. Syukur we atuh Ujang teh ari sami dirasa ihwan jeung Den Bayawati mah. Jeung Abah Jagur Dipa bari nyerenge. Panginten atuh Abah jo uning we kasim abdi. Nuhun atuh parantos ditulung ku Abah margi abdi teh saleres teh parantos katitih jajaten ku eta jalmi teh cek Mas Dana bari neuteub ka Bah Jamur Dipa dena tambah bungah bae sabab boga tangmelan Bah Jagur Dipa nu kanyahoan pisan kasaktianana. Danajan Abah ge kitu malah Abah bareto geus aya neunghna taun kadatangan ku anak dulur nyaeta anak Ki Ngadipa ti Batu Ngampar anu ngaranna Ki Umbul Dipa. Manehna laporan ka Abah cenah geus beak dihina ku si Amran. Batu Ngampar diubrak-abrik kalawan rek ditarewak urang dinya si Amran kaburu ngiles. Kitu deui susumbar majah cenah kabeh turunan si Ngadipa ditunggu ku urang arek tarung
mata kabah kacida games napuguh damun can sebeuh nyiksa can rek waka disakalikeun dipaehan keun sina karasaeun kumanehna kumaha panyiksa abah cek Jagur Dipa sebab nya bareta umul Dipa leungiteun lawan ngerasa keheul eleh dumeh jajaten ku Amran eleh jajaten malah kungsi ku Amran disiksa beak karep untuk kabur ditulungan ku adik nu ngaran Eulis Banon mah hanteu atuh kalintang kurang ajar nanya bah si Amran teh cek Mas Dana bari jeung bangun nu kacida cuana nya nu matak tong kapalang beunang enggeus ku urang prak ku urang siksa beuh tapi keul kelanan ayeuna mah can inget isukan mah mimiti urang siksa cek bah Jagur Dipa manehna mah kacida gregeteuna teh upami kitu mah tuh abah abdi dinten enjing bade nyusul Enden Bayawati supados ningali buktosna yen ku abah parantos kenging ieu manusa anu ngaran Amran teh cek Mas Dana bebejan mah ini trek laporan ka Bayawati tah kitu geus hae atuh ujang jeung isukan mah kaditu we ka batu ngampar teangnya tangtos Bayawati teh aya di dinya bejakeun nya yen ku abah beunang kalawan ku ujang duaan kari hadiahna kitu nya cek bah Jagur Dipa bari jeung nyerenge sumuhun bah mangga ku abdi diwartoskeun ka Enden Bayawati cek Mas Dana bari jeung bunga pedah bakal buru-buru papanggih jeung Bayawati nu dipake panyileukanana tur hasil maksudna tangtu we bakal buru-buru daek dikawin dan Bayawati teh kumanehna keun isukan deui nya ayeuna mah mending ngasolanan da abah geus capek rek gogoleran yeuh bari manehna ngagoler dina bale-bale Mas Dana ge ngalengak dina kursi demi nu aya di kamar peteng para mitra nu aja digolerkeun bari jeung dibang baluhan tangan jeung sukuna dirante bari teu inget-inget keun aku tenung racun bah Jagur Dipa harita can usik malik masih ngaleh-leh lieur anu keur sare kacida tibrana keur dina kaayaan sakitu peteng poek mongkleng butarata dadak sakala suara ngaguru gur paranyai brai caang narawangan dir upama diseungetan patromak wae jelas pisan anu ngaleh-leh ka tempona teh mun teh mah aya nu nempokeun aneh taya papadana sabab saha nyieun perbuatan saperti kitu dabah Jagur Dipa jeung Mas Dana mah dina kaayaan keur sare tibra hiang sorang ngahiyeung cileng kigireun Amran nu keur ngaleh hiji istri ngajanggelek geulis kawanti-wanti endah kabina-bina neuteuk parjeung cumalimba nyarita sorang halimpu Kang hawatos teuing ieu abdi Kang Kilatwati mana horeng Kilatwati nu datang kalawan matak aneh datangan nembus lawang batu waktosna para mitra